warahmatullahi wabarakatuh. Pastapun Nabi Retno, Pastapun Rudi Febriana. Pastapun Muhammad Rifki. Kita langsung video nambah. Cek mana dia harup. Ya abi nuju di pelabuhan ya. Bade angkat naik parahu man. Bensinna eueuhan. Bensinnya poho jadi candak jadi we ayeuna bade ngawancari si Akang ya. Jadi teu ka laut di dieu bae dina panyacangan parahuna. Seueur di dieu oge anu nuju ngabenerkeun jaring itu si Akang bade ka laut tuh. Ya udah eta naon pagawean. Tuh bade mangkat ka laut. Kemarin aing trek nyieun kan. Tah ieu namina jaring tanaman. Kangge ngala lobster atau udang karang. Udah panjang teh nyot kayak saya dikirim naon. Gampang sih. Tiraha emang jadi nelayan. Beti jadi nelayan tos lamit di kelas 1 SMP tos ikut sareng pun bapak ke laut. Sok sabaraha penghasilanna mun masa kali mangkat ka laut? Penghasilan mah tergantung kumaha kekayaan di laut, lamun keur aya nyaya, lamun keur kosongnya kosong. Tradisi naon bae anu aya di laut? Lamun tradisi ngan saukur hajat laut dilakukan kur satahun sekali. Eta teh hajat laut teh sok sadaya parahu gitu ka laut gitu. Mohon sadaya perahungan untuk sadaya oge sih mun paling sawareh. Larangan naon wae nu aya sok aya di laut. Mun larangan ngan malam Jumat, tahun baru sareng lebaran paling teh kenging. Kayak mangkat ka laut gitu. Jadi di laut teh mun Akang mangkatnya sok jam sabaraha wae Kang? Lamun angkat sok jam 2 wengi, lamun teh jam 3 wengi. Jam 2 subuh eta teh. Heeh. Sok sabaraha urang mun sekali mangkat ka laut? Lamun abi mah sok tiluan, lamun teh batur adanya 2an. Eta teh mun di laut teh pas lamun di jalan teh sok tidur apa kumaha apa ngalakukeun naon? Nya paling tidur, lamun teh tidur paling beberes eta lah jaring. Ya entos we lah sakieu we. Jadi lamun mangkat ka laut teh sok duaan ya. Sok Eta duaan. lamun sok masang ya gitu masang jaring sok jam sabaraha eta Kang? Masang jam sabaraha sih nya paling jam 4, lamun teh setengah 5. Eta teh kalau ditarik-tarik teh pagi apa jam sabaraha gitu? Pokoknya paling sekitar jam 8. Eta suka duka nu aya di laut naon wae? Suka dukanya paling lamun kur aya badai. Ya gitulah nalangsa. Ngait gitu bangsana jaringnya. Lamun ngait Kita mun kana pas karang mah hujan eta mun teu aya saungan parut kumaha eta Kang? mun teu aya nya wayahna hujanan Hujan gitulah itu. tiris. Ngarasakeun suka duka di laut Heeh. mun di laut sok naon bae sanajan ngajaring selain ngajaring Mun saya jaring paling musep ngala udang terus naonisnya nanem paling kira-kira tamun modal sakali mangkat Kang ya sok nyiapkeun 9.000 nya perkira 150-an lah sakali mangkat. mohon bensin kanggo mamen cai sagana lah. Jadi kieu nya sadayana suka duka nelayan teh nya eta sanes di carioskeun kumaha nya maksudna. Jadi nging dianggap Remeh lah. remeh jadi nelayan. Nelayan teh aya tantanganna nu kahiji nya eta ngalawan pahitna ombak nu gede, Taruhana nyawa, taruhana nyawa, kahujanan, hujanna kapanasan, jaring ngait. jadi ngait, Keanginan anginan ka inti namanya jadi nelayan teh peuheur gitu ya sadayana peurih. Jadi orang sing bisa ngartikeun kaayaan kolot, namun kolot keur teu gaduh acis. Sakieu Ya wae. sakieu bae nu ku abdi pika atur. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Cembut. Kalau ditarik-tarik teh pagi apa jam sabaraha gitu? pokoknya paling sekitar jam 8. Eta suka duka nu aya di laut naon wae? Suka dukanya paling lamun kur aya badai.
Ya gitulah nalangsa. ngait gitu bangsana jarinya. Namun ngait Kita kana mun pas karang mah hujan tak eta mun teu aya saungan parut kumaha eta Kang mun teu aya nya wayahna hujanan Hujan telah itu. tiris. ngarasakeun suka duka di laut heuh. Heeh. Mun di laut sok naon bae sanajan ngajaring selain ngajaring Mun saya jaring paling musep ngalah udang terus naonisnya nanem paling kira-kira tamun modal sakali makan teh Kang ya sok nyiapkeun 9.000 nya perkira 150-an lah sakali mangkat kanggo bensin kanggo mamen cai sagana lah. jadi kieu nya sadayana suka duka nelayan teh nya eta sanes di carioskeun kumaha nya maksudna jadi nging dianggap Remeh lah. remeh jadi nelayan nelayan teh aya tantanganna nu kahiji nya eta ngalawan pahitna ombak nu gede Taruhana nyawa. taruhana nyawa Kahujanan. hujanna kapanasan Jari ngait. jadi ngait Keanginan anginan ka duh inti namanya jadi nelayan teh peuheur gitu ya sadayana peurih jadi orang sing bisa ngartikeun kaayaan kolot namun kolot keur teu gaduh acis Sakieu ya wae. sakieu bae nu ku abdi pika atur. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun Cembut.